lain barudak aya nama aja setelah didenge-denge ku aing aya nama euy geus mulai rada sepi euy nu ngahujat pada dieu teh tah kahayang aing teh kitu lah. Tong harujat wae kan adem gitu jadi aing ge moal ngahujat anu ngahujat jadinya. Tapi eueuh bahan aing ayeuna euy nyeun konten lamun anu ngarujat teh nya. Aduh, tapi aya alusna. Aing mah hayang adem. Jadi can aya ieu anu viral-viral ngahujat paredi can. Ayeuna mah adem tah aing ge adem we kitu. Tak kuduna kitu. Tingalikeun cara kerja Paredi Mulyadi atuh nya. Ulah sagala diharujat wae goblok sia mah. Tah mun kieu mah ring adem ningali teh berita teh can aya anu aneh-aneh ayeuna nya. Ah kitu nya. Mudah-mudahan saterusna ulah aya deui lah heueuh. Keun we cenah digarawe pamimpin mun waralus atunya. Tah kecuali pamimpin teu alus sok harujat deui ku sia kitu ah. Ayeuna mah urang geus ngararopi nya sia nya. Pemikiran teh geus lempeng. Aduh syukurlah aing geus ngararopi mah jadi pemikiran sia teh lempeng. Jadi tong ngahujat wae lah nya. Jadi aing ge moal ngahujat lamun siap teu ngahujat gitu. Aing mah cicing we keur bae sepi-sepi aing mah. Aduh aing ge alus euy aduh. Sakitu we lah pokona mah ngararopi we. Ulah poho ngopi tah aing ngopi. Tuh, ngopi ada urang poho liong. Nah, ditambah dieu tah lumayan lah gitulah pokona mah. Gitulah ya. Ngarareunah pisan pokona lah.